Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Kitab Uqudul Jan draskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dorbar rajuli wauna diatapkeun kana lianna, diatapkeun kana anna nu palih katuhu. Wa jeung sanyana dorbar rajuli ari neunggeulna itu si salaki atawa lalaki zaujatahu kanu jadi bojo nah itu lalaki, zaujatahu kanu jadi istri nah itu lalaki, eta maslahatun jadi khobar anna, sabab wauna diatapkeun kana li anna dorbahu li ta'dibi maslahatun lahu, kana li anna eta. Jadi dia ge wadorba rajuli wa dorbar rajuli wa jeung saanyana dorbar rajuli ari neunggeulna lalaki atawa salaki zaujatahu kanu janten istrina atau bojona itu lalaki, eta maslahatun jadi maslahat teh aya manfaatna linafsihi pikeun dirina itu lalaki. Memang ada aya maslahat mah teu naon. Anu sae mah kade neungeulna ulah kana anu mentak dibahayaeun, jeung deui neunggeulna neunggeul sabenerna mah neunggeul lain secara dohiriyah. Sakumaha kamari dicarioskeun. Hamlul wa'dhi. Hamlul wa'di ari mikulna papatah, hamlul wa'di ari tanggung jawabna papatah, fi hadhil ayati dina ieu ayat Al-Qur'an, fi hadhil ayati dina ieu ayat Al-Qur'an eta ala halati adamit tahaqquqi dijikeun. Eta ala halati adamit tahaqquqi. Ala kana halati jar majrur. Halati kana adami idopat, halati mudhof, adami mudhof ilaih. Adami kana at-tahaqquqi diidopatkeun deui. Adami mudhof at-tahaqquqi mudhof ilaih. Terus kitu. Ala halati adami tahaqquqi eta ala halati adami tahaqquqi jadi khobar tina hamlu. Tetep dina tingkah henteu nyatana nusuz. Adami tahaqquqi henteu nyatana nusuz. Wal hajru koma nu tadi koma. Wal hajru jeung ari ngareheng atanapi paheneng-heneng.
dina harti pisah ranjang lamun obo. Lamun bobo atau sare dipisah we teu diakuran ku urang direheng. Wal hajru jeung ari ngareheng eta alat tahaqquqi. Eta alat tahaqquqi tetep kana benerna nusuz. Eta alat tahaqquqi tetep kana benerna atawa nyatana nusuz. Nusuz teh nolak atau ngabantah. Min ghairi takarrurin, min ghairi takarrurin bari henteu, min ghairi bari henteu takarrurin bulak balik nusuzna itu si istri. Wadorbu jeung ari neunggeul. Wadorbu jeung ari neunggeul atau ngagebug nyepret meureun gitulah. Alama barina netepan kana perkara. Wadorbu jeung ari neunggeul. Alama barina netepan kana perkara. Netepan di dieu lain netepan salat. Idza takarrara di mana-mana bulak-balik. Jadi lamun teu kapok mah digebug be cenah kitu. Ngan kade gebugna lah. Lain maksud digebug secara dohiriah anu mentak nyeri. Dayeuna mah aya hukum. Idza takarrara di mana-mana bulak-balik naon an-nusuzu, naon an-nusuzu, nusuzna nolakna atanapi ngabangkangna. Eta huwa jadi khobar tina dorbu. Eta huwa mubtada deui, eta huwa ari itu dorbu, eta huwa ari itu neunggeul, eta ma perkara jadi khobar tina huwa, eta ma perkara, eta ma perkara jadi khobar tapi di dia mabni sukun maha ropa sabab makna ma mausul. Mabni ya hurufna barisna mabni gitu. Henteu mu'rob. Ari mu'rob mah jelas ringkelna lawan PS JR jabar sukun di dieu mah ongko bagian ropa khobar tapi bet tungtungna sukun tah teh barisna disebut baris mabni sabab mabni sabab barisnya aya dua rupa, aya baris mu'rob katingali dohirna, aya mabni adeganana wungkul. Sohahahu anu nashehkeun kana perkara, nashehkeun teh lah ngabenerkeun gitu, ngaiyakeun, anu nyumuhunkeun, anu nashehkeun, anu nganyakeun, anu ngabenerkeun, sohahahu anu nganashehkeun kana perkara kana itu ma saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i ulama ya terus ulama jumhur ar-Rafi'i saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i lakin
lakin tetapi na lakin ngan tetapi na atau gitu lakin ngan tetapi na sohaha nashehkeun ngabenerkeun ngamenangkeun saha An-Nawawiyu Imam Nawawi Syekh Nawawi gitu aya Syekh Nawawi aya Imam Nawawi hampir sami atanapi Imam Nawawi ieu teh panginten ku Syekh Nawawi disebatkeun dirujukeun ka rujuanana menurut Imam Nawawi gitu anjeunna namina Nawawi guruna nu kapungkur anu urang luar negeri ngaranna Nawawi deui jadi Imam Nawawi jawazar borbi kana meunangna neunggel awewe ieu teh da nuju nganafsirkeun sebuah ayat anu sateu acana ieu teh tapi cenah menurut Imam Nawawi mah menang lah ari menang mah kanyat gitu kanyat henteu neungeul kanyat diteungeul ari cek Imam Rafi'i mah lah gebug deui tapi menurut Imam Nawawi mah tiba kanyat mending kene ngurus ari kira-kira pimadarateun mah nu penting naon kapok nusuzna wa ilam tah terasna wa ilam yatakarror geuning dijeerkeun ku aya lam kapan kapungkur ge dijelaskeun di mana-mana bade diwasolkeun gantikeun sukuna kana jr wa ilam yatakarror jeung sanajan inna lain insartiyah di dieu mah wa illam yatakarror jeung sanajan henteu bulak-balik atawa ieu mah memang tela nya sanajan teu bulak-balik naon nusuzna in afada lamun maedahkeun atawa lamun aya manfaatna naon ad-darbu neunggeulna tos heula da kaditu mah watak dirul ayati alaihi eta bade meneliti deui sebuah ayat Al-Qur'an keun ulah urang ditawakufkeun ayat surat naon eta pihan deui lakin tetapi na sohaha nganashehkeun ngabenerkeun saha An-Nawawi Imam Nawawi jawaza dorbi kana meunangna neunggel ka itu meunang neunggel kana ka itu awewe wa ilam yatakarror jeung sanajan teu bulak-balik naon anu sujuna teh in apada lamun maedahkeun naon ad-darbu neunggeulna mesin kapok ogenan cenah teu bulak-balik lah meunang ari meunang mah tiba meunang gitu kira-kira madaratnya ulah nu penting insaf wallahu alam bisawab mudah-mudahan aya manfaatna teraskeun kana Qurratul Uyun